salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatieun kadatangan ku jurig denden diunggal lawang lillahi lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya Allah, macam-macam di akhir zaman kemarin. Baca Quran, geus teu kudu maca Quran, geus cukup di HP bae. Trek meres baca Quran pencet deui susu keluar. Barangna eta-eta ke. Ji atuh kuari mah loba nu kasalahan mencet. Aya nu ngahaja sih eta mah kan ngahaja mencet. Suga teh daun khusu. Orengana. Beda jeung nu di imah cenah ieu mah. Rada gelede. Akhir zaman kurang-kurang bisa na urang. Geus cilak. Mantak mun masih kene resep ka HP geus teu ngajamin sorga da pokona. Setengah jamin lantaran loba kene resep jasa berarti. Oh, ieu mah cenah kula mah kieu alhamdulillah cenah informasi doang tilok macam. Tawa pagar gembela diri. Cek jero malaikat teu neuleukeun. Masya Allah masih kene nonton resep nonton TV bawa HP nggak tengah jamin lantaran nafsu na terus nafsu na ayo sekadar informasi sih tidak naon urang kayak nyawa dulu urang di mana terus hubungan dagang masalah tahu penting politik tapi kan eta di jerona masyaallah penting nama ngan 10 nu teu pentingna 1500 biasa ya tergantung urangna lah lamun urangna bisa atuh mangga ulah ngabohongi diri ayo bisa bawa salah. Nah, jadi 80 wari keputusan kitu pikir ieu adalah penambahan ti Sayyidina Umar lantaran cek Sayyidina Umar teu bisa ditakzim zaman Kangjeng masih 40 jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in Sina Abu Bakar masih 40 wa jallada Abu Bakar arba'in tapi ketika Sina Umar wa Umarus samani 80 masyaallah Sidra Umar lain lalagaan jawara teh lain lalagaan jawara-jawaraan lain sebab Sayyidina Umar maka kapan cek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum naon tuan senyum setan sieun ka maneh eta teh kira-kira cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilim Sayyidina Umar geus senyum bae Tuhan besok mah usieun-sieunna setan atuh kapan si eta mah ditutur-tutur da ka mana ya dijaga di dieu dijaga mana di purantengan hayo anak incu milu kabeh di pundak Sayyidina Umar mah datang ke sorban tinggalin di tangkal kurma setan tuan ini begitu dekat dia perabat kan itu ditanya aku babaturan setan ya sorban sini Umar sorban lah dipakai kasihan ku setan ya Allah itu lain lalagaan jelema lain lalagaan atupannya nama lamun keur ngobrolkeun Yahudi ngobrolkeun kafir bahasa Sina Umar dina Bukhari dakni ya Rasulullah serahkeun ka kula ya Rasulullah
pokokna ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah asal ngobrol Yahudi beda nih ya Rasul serahkeun ka Umar unggal-unggal aya sabaraha dani dina Bukhari asal kenyaritakeun musuh Allah musuh Kangjeng Rasulullah langsung dani ka dieu ka abdi ke kos kitu mah nyingkir tuan nyingkir kayak heula Umar ulah main dani bae Kangjeng Nabi eta kunaon ku harenges-harengesna mentek Al-Faruq Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh pan teluh teh setan di bawah setan bisi kadatsieun kadatangan ku jurig deundeun diunggal lawang Umar Al-Faruq setan aya merek eta sieun aing umpat setan ngumpat misalnya di Imah Haji Pendi tah aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani begitu Haji Pendi kaluar nah aing sieun ge ka itu ka sia mah di ulah keluar kuduna tetep diintip setan mah kan hebat aing sieun ge ka itu cekeun tapi keluar awas ya ku aing geus diancam bae ku kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur si Kangjeng ke urang maot setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya poremna keberadaan sangat sieun menakutkan Sayyidina Umar ngacung naon Umar pikiran urang pikiran ieu lain cak Sayyidina Umar ka Kangjeng iya pikiran ieu lamun pikiran ieu kukula dek dilawan ka malaikat maneh mah macem-macem bae lamun masih kana pikiran anu ieu tetep kula mah dilawan bae beres ngaleos Kangjeng Nabi diuneg-uneg Sidina Ali coba yang nyamun maut bener tengah lawan bener ente tekan hebat sahabat bakar itu mautlah Kangjeng Nabi mautlah Sidina Abu Bakar nah ketika maut Sidina Umar sesuai jeung wasiat kuburlah didinya di pinggir Sidina Abu Bakar ya Kangjeng ya Sidina Abu Bakar Siddiq ya Sidina Umar tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah miti maju mundur ke belah dieu ke mundur deui antara kitu makomna set ieu Kangjeng Sidina Umar Abu Bakar di Sidina Umar kududa urang mundur adab-adabana mundur dina riad kuari lamun mundur katakol malah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajeun nah Sidina Umar maot kuburkeun numimpin Sidina Ali beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ieulah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanna saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui ngadenge kerja atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge hati Sidina Ali mah kan Masya Allah bisa dibukakan hijab kan suara Sidina Umar bisa kadenge langsung dia Sidina Ali bener kadenge begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sidina Ali di luhur seserian cek Sidina Ali bener ya Masya Allah kari cek malaikat teh atuh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah
kok make rupa nu ieu cicing wae tah malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir tah nabi tah digigir aing ngarendeng ngingeana tah cak nu saurang deui emang ieu saha ieu Umar atuh kunaon ditanya atuh aya Umar mah moal ditanya cek ya jawara tah mah atuh beuteung ngalaleos gae kada ulah ngaleos robah banget ulah make banget anu nyingseun anu mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget euy awas ya mun make banget nu ieu deui awas wae malaikat lapor ka Gusti Allah Gusti kuara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun banget sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata dagu kun make seserian aduh nyata cek neta anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek nya dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sayyidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada bahkan dititahkan ku Sayyidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum seetik Sayyidina Umar bahara jasa dah bantah ayeuna malaikat teh lamun nanya wali teu keras bab ingat ancaman sino awas ya kowe eta Sayyidina Umar ka malaikat diancam teu kira-kira tah nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq cinta ka Sayyidina Umar cinta ka Sayyidina Utsman cinta ka Sayyidina Ali lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sayyidina Umar dua Sayyidina Ali piawai Sayyidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana nu sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae urang mah pan ngemblok pedagang ya ngitung deui deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu muter Sayyidina Abu Bakar Siddiq bah asal geus aya di leungeunnyana dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipakai ngabangun agama Allah ribuan onta ketika perang ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya Masya Allah ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar kobo ka hareupna deuk dipicieun ka mana jelema kual tambah ta'ziranana 40 jadi 80 kuari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di ta'zir di 80 aman negara aman negara ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat
baheula mah sakadar aya magadon nyeri ahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru ijarago nipu urang Indonesia mah bararisaan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal anu palsu nah, asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus timimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia urang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat aku malaikat ditinggali sok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ialah cerita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka syaribul khamri adalah 80 cilidan abid 40 cilidan nah eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikeun Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu 2 teu meunang ka kitu buka aurat nomor katilu teu meunang ka pasil teu meunang ka pasil lantaran salat keneh mata ulah acak-acakan mah khutbah sagala nyaritakeun kabeh khutbah nyaritakeun Agustus khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagusna teu kudu tarjamah nya teh salat pengertianana salat geus lamun deuk ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu ya karena itu tah geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca nu dibaca dengan sabaris ai ngacona mun henteu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian adalah lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teh sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bae jana diukan heuy ai sia goblok sia aing garusak salat aing sia nah eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat ceramah sadakna nya da tekam budak ngebudak geus tah
cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah ye atuh mah khatib buat be barang lalagaan bila perlu main coklak di dieu ye atuh khatib da kudu dula-dula pan ieu kos ge oh berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter oh ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh di karubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidna Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat nu 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya nama khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui harumah imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaha aingnya sakira saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumat na pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala jaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah kudu dibaca lain haju acak-acakan hai tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masyaallah nah tarjamahkeun terus ayat terjemahkeun wasiat terjemahkeun aya diterjemahkeun mah beunana naon narjamahkeun usikum iya ya taqwallah kula wasiat ka kaula jeung kamareh kabeh takwa ka Allah sing hararade teu naon tah beres Jumat imamna main catur pan tadi usikum ayuhan nas tegap ayuhan hei manusia kita takwa turun khutbah main catur geus bandingan bakeun golok ai sia tapi usikum naon sia hah hayu jeung aing main caturna sia golok tah eta khotib nu bener ulah main tujak tunjuk khotib asal khotib nyandakan wasiat malulu ayuhanas ittaqullah waf'alu khairal la'allakum pohana teh poha urang gadinya teh ka khatib Assalamualaikum salam jangan nonton TV aing teh senang khatib bos kitu ya Allah ya Rabbi ieu kan salat masalahna ai ceramah mah kipudoli acak-acakan los eta lain salat tamanya nama sapira bisnis aduh keur ieu kudu geus teu pati ya Allah
karim. Itu kan perubahan-perubahannya nama deure perubahan sia teh bencana. Kadangnya kurang kutub berapa nih. Coba ge. Tadi bayar ngomong ke. Aku tuh berapa di kos gitu. Iya khutbah berarti ganti soal sih hade. Geus hati-hati degekeun kurang. Perhatikan lengan orang temenang uca acok adik-adik nunjuk doangnya nunjuk jadi masalah masa ke salat nunjuk. Wa man lagha fala jum'atalah. Lalagaan berarti tunjuk ngomong ngobrol fala jum'atalah teu sah Jumat sia. Eta cak Kangjeng Nabi. Sok dibaca kurang iza sa'idan khatibu 'alal minbar fala tatakallam. Wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Orang beungeut siang teu Jumat. Ya Allah ya Rabbi. Eta hadis eta kan dibaca. Urang mah ji sugan teh naon cenah hartina makana tanyakeun atuh ji sugan teh eta mah hadis naon bae idza sa'idal khatib 'alal minbar di mana naik seseorang khatib kana mambiun mimbar fala tacakallam ente ulah ngajablog wa may yatakallam sahaja lamun ngomong faqad lagha berarti heureuy lalagaan. Mun lago fala Jum'atalah cak Kangjeng Nabi geus baru lagaan berarti teu sah Jumat. Tah abeh tenget urang besi salat di lembur urang terjemahanana ngaco urang negor teu bisa pindah. Salametkeun awak urang di akhirat aing waduh kos kiamat ieu pan salat ieu mah lain ceramah ieu mah lain. Madak kula pernah di Garut Pajubah terus di Bandung Salat Jumat milu begitu salat Jumat waduh ngaco ieu mah khutbah acak-acakan kieu langsung zuhur. Nah zuhuran salat. Salametkeun salat waduh bahaya. Pernah deui di Bandung di Bandung ka dieu set poe Jumat jeung guru malah di Bandung jeung guru ti Cililin dekat dieu dekat Banten mampir ka dieu poe Jumat hayang poe Jumat nyanan. Pas itu harita pada larang langsung sholat Jumat di Cililin rada beurang sholat Jumat pada larang sarua Jumatna kos gitu Noel zuhur acak-acakan khutbahna salametkeun diri urang tapi ulah yen fitnah tegor heula ieu teh kapan khutbah ieu mah gaganti salat teu meunang ngaco lamun nyana ngaco bae terus bae pindah urang mah nya terus bae urang nuturkeun ngaco ye atuh lagi salat ieu mah salat nantak sing hade salamat kan kita tanya pan mah haji deukeut ka masjid ieu sih kok masjid ka ditu jumahna teu meunang gara pindah-pindah kumaha aing bae geus bongan sia ge kumaha sia tu aing kumaha aing lain mah haji mah pan eta teu kapisah masjid imah kajeun aing mah geus ngaji kos kieu ge sia moal so amat aing kadang-kadang sok tungtung mah gelut dari dinya ayo salamet geus siga de urang kan moal kebel di dunia ajung ke di akhirat urang aduh lamun ka neraka ku gara-gara urang salat Jumat teu ditarima deui kumaha coba ye salat Jumatna cek malaikat teh rusak padahal mah teh nyaho pan sia ngaji bae teu didengekeun saekeun sulusia ku sia cek malaikat neraka sia deui kumaha coba urang emang Sayyidina Umar bisa ngalawan ke malaikat potongan urang mah pan kepeng bisa tah mantap ke Sayyidina Umar orang minta tolong ke Sayyidina Umar tulungannya aing jatuh wau ka sia sia tilok hadiah tilok naon tilok aing endek kumaha coba je tah badak salamet rapihan ibadah orang rapihan supaya mantep ka Allah mantep urang pan sesuai urang syariat saha nu bogana Allah nitahna ku batu Allah ulah sok dimodif-modif. Nah, ya nu mabok benang had
ulah kurang ku pemerintah. Urang mah teu aya hak. Beusi ke kurang datang digebugan bae di rumah. Urang teh ieu mabok ya kana gebugan bae ngaji kamari aing peminggu. Heuy. Saha nu kudu ngagebugan? Siapa tuh hak? Al gojo di negara. Ya di negara urang teu ngalakukeun atuh geus teu mantep ke kumari akhirat. Ulah bertindak sorangan teu meunang. Masya Allah, engke bae di akhirat keur dipanggil camat, lurah, bupati. Enggeus, pokoknya lolonja we kabeh ka neraka jahanam. Ku gara-gara henteu diterapkeun ieu. Tah, kos kitu ieu keur carita syariat. Minimal urang nyaho kesalahan-kesalahan. Abeh urang ulah ngalaksanakeun kesalahan sebab ternyata sanksi mabok nu sakitu beratna. Cirian kitabna lantaran ieu ngaji mingguan kitab terakhir. Nu kolot menyaho datang nyaho teu Syawal.